Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten pamirsa. Tepang deui sareng sim abdi Isnu Rajabiah di acara Warta Kaping 1 Februari 2020 anu bade ngaliput di Warung Bagja. Wilujeng nyakseni. Di daerah Bojong aya warung anu keur booming di sosial media anu kasohor ku para pamuda. Informasi salengkapna simkuring tas terhubung sareng Indriani anu nuju aya di lokasi. Nuhun kanggo Isnu Rajabiah anu atos masihan waktosna kanggo abdi. Hapunten ngawagal sakedap. Sareng-sarana jenenganana Heri Heri. ya, Pas sabaraha lami ada dagang roti teh. sekitar 7 tahunan. Kinten-kinten icalana ditabu sabaraha sampai tabu sabaraha. Bukannya tabu 2, saya tabu 8, tapi tabu salapanan. Heri kantos tuh pas icalan Ya, rugi. alhamdulillah tacan kantus. Non prinsip Aheri supados icalana seueur anu meser gitu. Ngajaga kualitas rasa. Nah ku abdi dama sangkan icalana teh jadi seueur Beli gitu. beli. Intinya mah dina pelayanan sih Heri. Pertama jadi supaya beli teh enak. Hatur nuhun kanggo waktosna sareng informasina punten sawangkul ku abdi. Mugi-mugi icalana cing enggal pajeng. Amin. Amin. Mung sakitu anu biasa ku abdi didugikeun di Warung Bagja. Uwi deui ka Isnu Rajabiah anu aya di studio. Hatur nuhun Kang Indriani anu parantos ngadugikeun informasi ti Warung Bagja. Pamirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring Isnu Rajabiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.